Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna hidup sadayana? Pamugi hidup aya dina kaayaan sehat tur sumanget diajarna nya. Tah, pandak jeung Ibu dina pangajaran basa Sunda. Pangajaran anu salajengna nyaeta ngeunaan kecap barang. Tujuan pangajaran dina ayeuna hidup kedah tiasa nuliskeun kecap barang. Jadi hidup kedah terang naon wae sih kecap barang. Sateu acana di kawitan hidup siapkeun buku paket basa Sundana nya. Sok urang lajengkeun kana materi nu salajengna. Cobi perhatoskeun kalimah di handap ieu. Aya dina halaman 8 dina buku paket. Kahiji, kaleci disintrek ku Udin. Kalimah nu kadua, bal ditajong ku Dadi. Kalimah nu katiluna, kewuk diwadahan ku Nani. Tina tilu kalimah ieu, kinten-kintena aya anu ku hidup ditaroskeun. Oh iya Bu, naha eta aya kaleci, bal, kewuk. Dina kalimah di luhur teh tiluanana hideungan. Maksudna naon? Maksudna tah si kaleci, bal jeung kewuk teh kaasup kana kecap barang. Naon Bu ari kecap barang teh? Sok ku Ibu bade dijentrekeun. Kecap barang nyaeta kecap anu nuduhkeun barang atawa anu dianggap barang. Jadi kecap barang teh kecap anu nuduhkeun barang atawa anu dianggap barang. Bila dalam bahasa Indonesia mah, kecap barang itu adalah kata benda. Kata benda adalah kata yang menunjukkan pada suatu barang atau nama yang dianggap sebagai barang. Contohna naon wae Bu kecap barang teh? Nya anu tadi kan aya kaleci, bal, kewuk. Eta mah contoh kecap barang nu aya dina kaulinan barudak. Nu saatos tadi ku hidup diaos dina pedaran ngeunaan kaulinan barudak. Tah, salian ti tilu kecap tadi, sing horeng kecap barang nu aya dina kaulinan barudak oge seueur keneh rupina. Di antawisna karet geulang, langlayangan, gelasan, teras bal, kewuk, anu tadi tos kaleci, momobilan, momotoran. Tah ieu rupa-rupa kecap barang nu aya dina kaulinan barudak teh. Tah ku kituna hidup oge kudu ngarasa reueus kitu, ngarasa bangga bisa apal kana kaulinan barudak sabab loba kecap barang na geuning nu aya dina kaulinan barudak teh. Lajengkeun. Nah, habu rupi-rupi kecap barang teh mun aya dina kaulinan barudak henteu hidup dangukeun nya. Tah, rupi-rupi kecap barang teh seueur dina kahirupan urang sadidinten. Naon anu ku urang ucapkeun, naon anu ku urang katingali, sing horeng eta teh marupakeun kecap barang. Ya, kahiji, kecap barang nu aya di imah. Tanpa ku hidup sadar, oh ieu teh geuning asupna kecap barang nya nu aya di imah. Contona naon wae? Meja, terus kursi, terus lemari, terus kulkas, TV, jeung sajabana deui. Tah barang-barang ieu teh mangrupakeun kecap barang nu aya di imah. Lajeng nu salanjutna, kecap barang nu aya di dapur. Aya kompor, terus aya katel, terus aya sosodok. Terangkan sosodok paragi naon? Ya, paragi oseng-oseng pasakan. Terus aya piring. Salajengna deui aya hawu jeung sajabana deui. Anu katiluna, kecap barang nu aya di sakola. Contona aya kecap barang, contoh kecap barang aya di sakola kahiji, guru contona teh, murid-murid, papan tulis,
pamupus jeung sajabana deui. Anu kaopat, kecap barang nu aya di jalan. Naon wae contona? Untuk dipenakan di jalan. Oh, mobil. Nya. Terus naon deui? Motor. Lajengkeun deui beca. Anu salajengna delman jeung sajabana deui. Seueur deui, seueur keneh nya kecap barang nu di jalan teh. Anu kalima, kecap barang naon, Bu? Anu kalima, kecap barang sesebutan keur jalma atawa sesebutan keur jalma, terus keur dina profesi atau napi pagawean. Lamun keur jalma contohna naon? Kecap barangna bapak, mama, terus bibi, terus mamang. Lamun keur profesi atau napi pagawean naon? Keur profesi pagawean pasti terang hidup oge. Dokter, polisi, bidan, guru, jeung sajabana deui. Tah, aya deui nu kagenep ngaran sasatoan. Naon ari sasatoan teh? Sasatoan teh nyaeta hewan. Contoh kecap barangna aya gajah, kucing atawa kucing, manuk atawa burung bahasa Indonesia nama. Terus aya di hayam, nyaeta ayam. Lajeng nu salajengna nyaeta bangkong atau katak. Nu katujuhna kecap barang naon? Dik urang sebutkeun deui, kecap barang ngaran tutuwuhan. Tutuwuhan teh nyaeta tumbuh-tumbuhan. Contohna kembang ros, kembang malati, jati, terus deui mahoni, terus deui caringin. Tah ieu contoh kecap barang ngaran tutuwuhan. Jadi aya 7 rupa kecap barang. Terus anu kaasup dina kecap barang kaulinan barudak, terus ngaran tutuwuhan, profesi atau napi sesebutan jalmi nu aya di sakola, nu aya di imah, nu aya di jalan. Jadi inget nya, kecap barang teh nyaeta kecap anu nunjukeun ngaran hiji barang atawa anu dianggap barang. Pamugi hidup biasa ngartos kitu dina kecap barang teh. Tah, salajengna nyaeta sapertos biasa. Hidup gaduh pancen. Janten hidup gaduh tugas. Nah, ieu tugas kanggo hidup. Tuliskeun 5 contoh kecap barang. Anu contoh mimitina anu contoh kahiji, kecap barang nu aya di jero imah. Tuliskeun ku hidup 5 contohna. Salianti nu tadina deui. Terus sesebutan keur jalma. Ieu mah keur jalma hungkul, sanes keur profesi nya, janten benten. Aya nu jalma, aya nu profesi, tapi sesebutan keur jalma kan tadi contohna keur jalma teh aya bapak, aya mamah, aya mamang, aya bibi. Tah, pilarian deui anu sanesna. Kecap barang keur sesebutan jalma 5 rupa. Janten aya 10 nya pancena. Mung sakitu wae nu kapihatur ku Ibu ngeunaan kecap barang. Pamugi aya manfaatna kanggo hidup sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.